Allah. Ini secara tidak lainnya. Lupa dua dieta ibadah ngalangkungan kasihan hartina haute. Luka dua wayas taqilu hasanatihi hartina nyata urang rasa ngasa ketiknya kasaya dajan urang masuk sholat cara kakatu ibadah musadena ibadah mahdo atau ibadah buer mahdo eta teh rajin urang bujung-bujung anu wajib sunat sok dilakonan kadang-kadang urang bujung-bujung anu contohna ngalangkungan ritual atau urang anu hablum minnas ge urang melawan saya ngan kadek bisi eta teh kudu dirasa kudu rasakan saeutik eta teh kausan da eta teh hakikatna yen urang ngajalankeun kana eta kahadean hakikatna mah eta pertulungan Gusti Allah. Lamun urang rasa lumasa urang papedahna panggeton dina ibadah bagedonna contohna salat atau urang zakat puasa haji kadek eta teh jeung sajabana dirinya kumaha sakitu asa paham seueurna yang kahadean kumaha sakitu bisi disebutkeun ria ria kadek contohna ieu iyyakum saur nabi iyyakum kursiun aratin antuk itu yang ulunau nyampur dan arajin kabe to'at Allahi kana to'at kagusti bihubi kalawan mikarsa sanahil ibadi nyetak pangalam ya misi orang pedah orang tukang ibadah datang le asa dina ati teh hayang nawa pamuji di manusia mungkin teh aya hargana di hadapan Gusti kaditu nampaha di to'at kaluku bakal leungit kabul sababna eta ku perkara hayang di alam kepada manu namun leungit teh nyata akmalukum amal-amal arati kadek ibu osok itu kan dari ria mah bisa wae ibu ku pakaian bisa jadi ria kusna bisa jadi ria gitu ibu atau naon baik perkara ini sengaja jadikan ria hayang katupa kepada manusia hayang dalam kepada manusia bisa eta teh kadek berarti bisi aya dina hate ngacik aya sifat ria kadek paur ka dina aya ini katerangan fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un neraka we nyata ancamanana jalma anu sholat mana anu saur mana alladzina hum yura'un terus ketiga anu ria dan kalau sholat tapi ria eta teh neraka we kade neraka kade berarti bisi dina hate ria hayang katempo kepada manusia mana orang kembali kan orang rasa yang kehadian dengan saeutik bisa tak bisa yang kehadian itu dan dunia kehadian amin illa billahil aliyyil amin itu Gusti lamun urang digerakkeun ka kehadian kudu nama bila mana urang nyaeta biasa menjalankeun perintah Allah sebutkeun hade alhamdulillah syukur ka Allah muji ka Gusti Allah begitu ibu turun atau setengah 10 atau setengah jam atau setengahnya lanjutkan Pak selawatan assalamu alayka ya nabi assalamu Terima kasih.
Kalau asal sini sosini mau orang mah biasa rumah orang Garut orang mana orang muludan atau mulidan nggak usah negara namanya ya sok meyakin muludan bahasa langsung ke bapak mau muda nya karena udah masuk bahasa bisa kali ke muda itu nya boleh tidak sampai ibaratnya nyata menjalankan kau muka dua berikut nyata wayas tatailu hasanah